Ngurutkeun sajarahna wawacan teh asalna ti Mataram. Asupna wawacan ka Tatar Sunda sabada karajaan-karajaan nu aya di Tatar Sunda kaeri ku Mataram dina abad ke-17 Masehi. Bareng ku basa Jawa ka wilayah Jawa Barat. Ku pangaruhna ka kawasan Mataram, saterusna basa Jawa teh mangrupa basa resmi nu digunakeun ku pamarentahan mangsa narita nepikeun ka pertengahan abad ke-18. Wawacan nyaeta bentuk karya sastra anu populer dina abad ke-18 nepi mimiti abad ke-20. Saacan urang Sunda wawuh kana bentuk panulisan prosa, hampir kabeh bentuk tulisan disusun kana bentuk puisi, wawacan jeung dangling anu dikarang nggunakeun aturan pupuh. Aya hiji wawacan anu numutkeun panelungtikan Dr. Mikihiro Moriyama, peneliti kabudayaan Sunda di Jepang. Jadi anu ngamimitian modernitas di kalangan urang Sunda. Wawacana nyaeta wawacan Panji Wulung anu ditulis ku Raden Haji Muhammad Mosa, Pangpulu Kabupaten Garut di zaman kolonial. Tina bukuna Semangat Anyar, Kolonialisme Budaya Cetak jeung Kasastraan Sunda abad ke-18 tahun 2005, Moriyama nyatakeun wawacan Panji Wulung nyaritakeun perjuangan anu caritana dibarengan ku perkembangan modern. Jeung ikhtiarna kanggo ngenalkeun gagasan-gagasan jeung konsep anyar ka anu maracana. Kusabab eta, wawacan ieu ditafsirkeun jeung ekspresi ngamumule modernitas sedina panulisan basa Sunda. Di antawis unsur modernitas nu aya dina wawacan ieu nyaeta usaha Mosa ngagambarkeun jiwa anu modern, anu ngandelkeun bukti sareng alesan. Misalna, tokoh protagonis wawacan ieu henteu percaya kana kakuatan dukun, tapi yakin kana kakuatan jeung kagagahan anu timbul ku sabab latihan anu tuluyan. Padahal, tradisi panulisan wawacan dina wanci eta didominasi ku carita-carita hayalan anu teu asup akal, sapertos dongeng. Usaha Mosa nuliskeun wawacan eta henteu lepas tina anjuran pamarintahan kolonial dina wanci eta, anu ngusahakeun kana ayana bahan bacaan anu alus keur barudak sakola. Kalayan pituduh K.F. Hole, Musa nu emang pikiranna canggih pisan jeung loba nyerep ide kulon anu rasional, gagasan modernitas eta diantarana dituliskeun kana wawacan Panji Wulung. Wawacan Panji Wulung kaluar dina taun 1870 genep ku aksara Latin. Aya oge edisi anu dicetak ku aksara cacarakan. Kadua edisi eta ngalaman cetak ulang teterusan jeung dipekaresep ku barudak sakola. Aya oge edisi tarjamahanna kana basa Jawa jeung Madura. Nu terakhir kali wawacan ieu dicetak deui dina taun 1881 ku upaya Aji Purusidi. Di Garut ayeuna, Panji Wulung digunakeun kanggo ngaran salah sahiji ngaran jalan di pusat daya. Saking kasohorna, loba petikan dina wawacan ieu digunakeun ku guru-guru ngajarkeun pupuh di sakola. Salah sahijina di antarana bait anu nyaritakeun Panji Wulung tepang jeung pimpinan begal nu ngaranna Jayapati. Dina pupuh pangkur. Sadaleuwih lengkapna, seja nyabang ngalala, gitung lembur ngajajah milangan kori, henteu puguh nu dijugjug, balik paman sadaya, nu timana tiluan semura rusuh, lurah begal ngawalonan, aing ngaran Jayapati. Karajaan Sokadana aman santosa, sang raja kamumet kana salah saurang selirna. Mung kusabab kong kali kong ratu nu goreng hate, ampir-ampiran ngahukum maut selir eta. Selir salamet sebab pitulung patih nu setia, jeung teu lila tina wanci eta ngalahirkeun saurang budak lalaki di tempat penyumputan. Orok eta dibere ngaran Panji Wulung, jeung dididik ku patih nepi ka akil balik. Dina wanci Panji Wulung ngumbara ka sababaraha tempat jeung kasempatan ngumbara bareng para penguasa satempat berkat kaleuwihan lahiriah jeung batiniah nu dibogana. Akhirna Panji Wulung nepi di Campak. Didinya, Panji Wulung nyalametkeun saurang putri karajaan Campak tina kurungan saurang patih gajah di hutan. Panji Wulung kamemet kasih putri jeung Raja Campa merewidi ka maranehna jang nikah. Saatos raja wafat,
Panji Wulung diangkat jadi panggentosna sapertos wasiat almarhum. Pati Sokadana satya nepungan Panji Wulung di Campak. Sedangkan Panji Wulung osok nepungan rama kandungna di Sokadana nepi ka nyaho si ayah Raja Sokadana bahwa Panji Wulung nyaeta anak kandungna sorangan. Budak lalaki patih narima balas budi ti Raja Sokadana beda kasetiaan nu ditunjukkeun ku Ramana. Panji Wulung balik deui ka Campa saenggeus manggih jeung mereskeun pamberontakan nu dilakukeun ku Patih Campa nu teu setia. Akhirna kerajaan Campa jeung Sokadana hirup makmur jeung tentram. Asal kecap wawacan nyaeta waca atawa maca, karya sastra samperan anu wangunna nuturkeun pola patokan pupuh. Wawacan eusina ngeberkeun hiji gunggungan carita anu ngandung hiji tema. Wawacan caritana panjang sabab diwangun ku loba palaku nu ngalakonkeun, sarta jalan caritana nu loba bagian. Wawacan kaasup wangun fiksi nyaeta naon-naon anu dicaritakeun sagamblengna ukur ngrekaan atawa imajinasi pangarang. Wawacan macana dihaleuangkeun atawa ditembangkeun make lagam pupuh. Seni maca wawacan disebut beluk. Ciri-ciri wawacan nyaeta: hiji, mangrupa karangan narasi atawa carita. 2. Jalan caritana panjang. 3. Kaasup kana wangun karangan ugeran. 4. Dianggit make patokan pupuh. 5. Ditepikeunna ditembangkeun atawa beluk. 6. Para palakuna umumna jalma linuhung. 7. Kanyahoan nu ngarang jeung waktu nulisna. 8. Jalan carita umumna ngandung unsur pamolahan. 8. Dipidangkeun dinu hajatan saperti salamatan orok, hinatan, gusaran, kawinan, jeung salamatan sabada panen. Struktur wawacan nyaeta aya 3. Hiji, manggala sastra atawa alofon. Isina nedawidi katut muji syukur ti anu nulis ku nu maha kawasa, katut salawatan ka Kanjeng Rasul. 2. Eusina guluyurna carita ti mimiti nepi ka tamat. 3. Bagian panutup atawa kolofon. Eusina titi mangsa ditulisna eta wawacan. Laju lampah Panji Wulung diiring ku Jayapati, Ki Janggali Ki Janggala jeung baturna Jayapati, ngaran Ki Kebo Manggala kalima Kebo Rarangi. Turun gunung unggah gunung, nyorang lebak nyukang pasir, ngaliwat kana bubulak sampalan badak jeung sapi. Jauh cunduk anggang datang, sumping damping ka basisir. Raden ngantosan parahu, jalikna dina kikisik, disasarap dangdaunan daun bakung jeung badori. Tambah kesel sasauran, nyaritakeun ajar tadi. Sastra Sunda gitu ya? Sastra Sunda pekalang-alang. Berbagai narasi perkembangan. Ayeuna nya sakataraatnya aya wawacana da ayan dan naskah kuno nya naskah kuno itu kabar di analisis naskah kuno ieu Nabi Baras da isim ayat 15 dan jangan sih teh yang buat tentang wawacan teh memang kan ayeuna mah istilahna upami nan wijangga gitu nya agama ayeuna mah tos aya nya paling ge anjeun agama kupu-kupu tapi kan henteu sawawacan nukureun gabung nya ambil daun lontar hurufna kan pake kepegon ngangge caraka atau huruf pakunya huruf pakuan gitu. Ini perkembanganna upami ayeuna memang tos kiranya paling naskah-naskah di Silbaduganya dasar di kantor abdi ini perkawis naskah kuno teh langki pohon padahal sareng kajian aya kantor mung kaitanna sareng pengajuan ka fungsional kaliti
kami kajian tentang naskah kuno poinnya ali akhirnya terus dihindari gitu kan. Itu masalah kebudayaan, terus langki memang analisis wawacan gitu Artinya kita teh abdi ge atau perkawis wawacan teh kirang terang jadi masih pembahasan tentang wawacan. Wawacan kan istilahnya carios anu ngopuh-pupuh kan asmanan tanah gitu kan ya sinom makan gula kata wawacananya lupi-lupi kan aya kaitan sama kerajaan ayah kehidupan sehari-hari ayah obat ayah soal isim ayat 15 kan tentang obat-obat tapi nganggo eta lah gitu ayat Quran gitu kan di dalamnya wawacan tuh populerna dan di kan kandang bulan rasinom gitu kayak wawacana gitu carios anu nganggo pupuh etanya pupuh sareng paling keaslianna sauna wawacana tos pangaruh ti kueta di Jawa pupuh sareng di Jawa gitu kan anu karya sastra Sunda anu masih asli mah sabeuna carita pantun carita pantun masih asli di kapangaruhan itu kayak tanggal sinom teh nya eta mangga tapi pada nanti tentang wawasan apa tapi lebih iya sih kayak terang wawacan alasan tadi mahal kalau soal wawacan pun nama alamnya pernah atau kalau kan ada sulanjana kan tuh terus kami kan kena wawasan sareng wawasan sama pupuh karena wawasan kan carios antara dasar kerajaan, dasar obat-obatan, atau kehidupan anu mau pupuh ari pupuh mah tak cantang kesawacan kan perkara biasa kan nggak tahu apa pupuh tentang gula tentang naon kan tapi sana sawacan sawacan jelas judulnya kita malam terus carios gitu kan pupuh tentang gula kayak sino apa menuju ngamuk ini jangan pupuh itu disesuaikan sama kekayaan menuju anjina senang dan gula angis gitu kan tidak amok yuk gitu kan pemuda senang gitu kan jadi sesuai sana ketak gitu jangan cerita anu nggak pupuh tapi itu setiap pupuh wawacan gitu kan soalnya kan buburitan kan buburitan tidur kan mau pupuh gitu kan tapi enggak karena wawacan buburitan enggak kan ya terus oke kita sastra Sunda teh emang luas jadi katinggalna sami gitu orangnya antara pupuh wawacan gitu luas pisan ya di kurang di jangan khawatir atau nanti kesedih lah gitu ya jadi sastra Sunda memang kumargi pendukung atas berkurang jantan tos dikenal sekarang dina manggung lagi tos kirang gitu mau wawacan lah jarang biasakan dina di tanah sekitar di nyawel dibaca apa wawacan dibaca gitu tujuh nikah gitu ya nah itu kan terus praktis jadi sesa-sesanya mulai dari naskah kuno gitu kan naskah kuno dianalisis gitu kan kayak ada upami istilahnya berjangka dengan wawasan dah percaya tapi Luciana kan kata selalu dah berarti dah wawasan kadinakeun tos tulisan Latin gitu ya untuk pegon asing kayak gitu kan gitu mangga di ayam rei tapi ini mangga sakatara abdi ya terus lami cara kalau wawasan terus aku bisa gitu ayam masalahnya kebudayaan upacara tradisional permainan ya ungkapan gitu kan asa kuno kan terus lami kan hampir tiap minggu lah ya acara
Agak sampai lain harus ke kawan-kawan. Musafir yang terang itu menulis sejarah ada tugas riset menapi paro tentang wawasan bantunya. Tajam kadinya ya. Nah, di tentang sejarah ya. Soalnya memang terus wawasan ayu nanti memang terus negaranya aja posisi kan itu mau terus tapi kan kayak orang dinasti Sinauna gitu kan orang dinasti Sinauna. Biasa orang filosofi menunjukkan sejarah biasa kan di Saudi Edi Kajati kan orang sejarah tapi ahli naskah kuno aja. Kalau mana saya nanti teh Anu wawacan masih populer Pak, sampai sekarang itu masih ada, masih diceritakan gitu. Nah palingnya anu seueur nu arafah mah deukeut nama alam Sulanjana nya mohon eta nu masih apalah gitu nya. Gabungan dengan kantos ada abdi kan kantos mungkin kapungkur dengan eta apalah nama alamnya. Ayo dari kania dari man wah eta apa kan nama alam Sulanjana. Macam-macam mau kirang kenal memang sebenarnya tapi sama macam ayat 15 kan kirang kenal ya atau Sulanjana bernama alam Dasyur ayat Abdi ge terang wawacannya nembe ayeuna gitu dulu ya pas mereka dilagenya masuk karya-karya kan buku deh nah wawacan dan belum terus mohon kata pantun suun terus suun ya tak ada lagi jadi terus juga mereplikasinya adalah susahnya kemarin diangkat tapi pendukung nggak material apa sabi seberapa kali nyanak tim pantunnya tetap pantun terus ke UI OGK UI anu di Depok sarung timna memang saat itu mahasiswa UI senang sama tapi masyarakat umum senang dengan apa intinya apa dijelaskan saya termasuk terus praktek ahlina ya tidak bikin ahlina aja bantu terus saat kita nanti malam kita pertunjukan di Taman Ismail Wajib saluping masih kebahagiaan kita kan dan orang cerdas sebenarnya orang cerdas tertarik hoyong anjirang kayak tanah Sunda aja hoyong diudah gitu lah tapi masyarakat umum terutama atas kecana itu ya atas lah naon juga kuno aja tuh kayak itu ya kurang baik di itu ini adalah serta pada di kantor di mana ya aja acara festival tradisional dimunculkan ya sebatas itu sebatas anu mungkin kan ini terus kena apa gitu ya yang melestarikan mengembangkan budaya karena senimannya lami-lami kan cara aku mati biasa diandalkan kamu mata pencaharian kalau kamu senimannya kaitan sama mata pencaharian kalau kita menanam tinggal kan kamu sana sih jadi ojek tukang ojek gitu kan itu dah ya karena memang sih tahu angka itu teh pun sastra kali itu tahu bahwa karena itu karena waktu masih pulang bikin tapi kan nggak keterbatasan kayaknya jadi pada mulai satu itu mau terbatasan akhirnya kurang tetap tapi hal yang biasa membumi sok pukul beri gitu nya sah tantangan susah kalau aku meneliti tentang kesenian di Jakarta film ini itu dia ketika sih dimunculkan deh tapi pas itu hilang lagi
kita generasi muda apa pengacara mencintai budaya daerah teh sehingga anjena mencintai apa kan itu bener lah kita gitu esek susah. Tadi nanti abdi teh bari lapangan ka sasar Sunda Unpad. Nuhun. Mungkin namun itu Pak sesar ieu. Kayak itu sama kan. Ka Tahun Pak Jatinangor, KFIB, langsung nggak aja di sana. Tadinya kanan ke kampusnya. Biasa kan ada di sana ke dosen-dosen harus nonton. Ada pada undangan aja. Nah, dari naskah kuno anjir langsung. Naskah tentang wawacan para undang. Ya, undang naskah. Terus dokter aja. Ahli nah. Istrinya Elis, istri Sami karena wacana kapal dari ahli naskah kuno baca tersambung ke baca pendiri istri juga sambung ini memang ahli naskah kuno huruf sunatnya apa aja enak pasnya ada huruf akunya aku itu huruf naskah kuno paling tua huruf asli Sunda anu sida angka 7 nah kita mareco terus langki ya biasa eta kan lupa huruf Sunda asli teh eta aduh pada kalau salah kita hanya cara kata di lepas di Jawa ya pegon di Arab Melayu gitu mana anu penasaran teh dasar bahasa Sunda sadayana teh dasarnya bisi anu di ieu nya ada atau saya Sundaris asal kan lain harusnya sama dan jika saya ngobrol